Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin al-mab'uts bi kitabil karim wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin rahimakumullah, anu kusim kuring dipihormat, sadaya puji kaungan Allah anu parantos angzala sakinata anjeuna ngalungsurkeun katenangan, katentreman kana hate-hate sadaya jalma mukmin, supaya aranjeuna jalma mukmin tambah-tambah kaimananana. Rahmat sinareng salam mugia salamina dihaturkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diutus ku Allah Subhanahu wa taala bari anjeunna nyandak Al-Qur'an anu mulia. Diutusna anjeunna jadi rahmat kanggo sadaya alam. Para hadirin rahimakumullah, anu kusim kuring dipihormat, alhamdulillah hiji bab atanapi sabab parantos rengse kurang sadayana diaos, parantos rengse kurang sadaya dipelajari. Sateu acan kana bab anu salajengna sim kuring hoyong ngadugikeun deui kesimpulan, tina 13 hadis dina bab cai. Nu kahiji tina hadis-hadis nu tos dipelajari ku urang teh, urang nampi pelajaran ngeunaan suci na cai laut, oge suci na cai nu kakeunaan ku najis upami najisna teu ngadominasi, upami najisna henteu ngarobah kana salah sahiji sifat cai nu tilu. Teras suci na oge cai tilas nginum ucing nya. Terus anu kaeuntepan kulaleur sinarang anu kakeunaan ku bangke simet kitunya. Teras anu kaduana kesimpulan tina hadis nu atos teh halalna urang nampi ilmu halal bangke binatang laut, hukumna halal oge simet sinarang dua jenis getihnya, hati sareng jantung. Nu katilu di hukuman najis
cai nu kakeunaan ku najis upami ngarobih kana salah sahiji sifat cai. Teras dihukumi najis oge jilatan anjing nya. Ieu numutkeun ulama anu nganggap najis tipayun tos didugikeun ieu teh aya dua pendapat nya. Aya nu nyebatkeun najis, aya nu nyebatkeun henteu najis. Terus dihukumi najis oge cai kahampangan, getih, bangke, sinareng paneuktekan tina bagian anggota sasatoan nu diteukteuk nalika hirup keneh. Nu kaopatna cara ngajelaskeun cara ngabersihkeun anu kakeunaan najis mughalladah. Tos didugikeun nya hadis jilatan anjing cara ngabersihkeunana. Teras nu nomor kalima aya larangan ngeunaan mandi dina cai anu teu ngalir. Aya larangan oge mandi hiji pameget ku cai tilas nganggo bojona atawa sauihna. Tapi tipayun tos disimpulkeun oge larangan di dieu teh hukumna sanes haram tapi makruh. Eta rupina para wargi sadaya ngeunaan ilmu nu dijadikeun kesimpulan tina belasan hadis nu tos diaos ku urang sadayana dina bab cai. Ayeuna majeng kana bab nu enggal anu kadua punten. Bab nu kadua babul aniyati. Babul aniyati. Bab wawadahan. An Hudzaifah bin Yamani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ti Hudzaifah bin Yaman. Qala anjeunna parantos nyarios, qala parantos sasauran. Saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tashrabu aranjeun ulah nginum fi aniyatiz zahabi aranjeun ulah nginum fi aniyati dina wadah fi aniyati dina wadah az-zahabi nu didamel tina emas wal fiddati sareng perak. Wala ta'kulu jeung aranjeun ulah nginum fi sihafihima wala ta'kulu ulah tuangnya bener. Nu tadi mala tasrobu ulah nginum nya ulah ngaleueut. Wala taqulu jeung aranjeun ulah rek barang dahar fi sihafihima dina piring-piring nu dijieun tina emas jeung perak. Fa innaha maka sabenerna ari eta wadah tina emas jeung perak lahum pikeun maranehna jalma kafir fid dunya di dunya. Fa innaha maka sabenerna ari eta wadah tina emas jeung perak lahum pikeun maranehna pikeun jalma-jalma kafir fid dunya di dunya walakum jeung pikeun aranjeun fil akhirati engke di akhirat. Muttafaqun alaihi ieu hadis anu disaluyuan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Sahadis deui
Wa an ummi salamata sareng hadis ti ummu salamah qalat anjeuna parantos nyarios qala parantos sasauran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yasrabu jalma nu nginum fi ina'il fiddati dina wadah tina perak innama yujarjiru sabenerna manehna neureuy fi batnihi kana jero beuteungna naro jahannama naraka jahannam seuneu jahannam innama yujarjiru sabenerna manehna neureuy keur neureuy fi batnihi kana jero beuteungna naro jahannama seuneu naraka jahannam muttafaqun alaihi ya hadis nu disaluyuan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Urang wihan deui an Hudzaifah bin Yamani hadis ti Hudzaifah bin al-Yaman qala anjeunna parantos nyarios qala parantos sasauran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu aranjeun ulah rek nginum fi aniyatiz zahabi dina wawadahan anu dijieun tina emas wal fiddati sareng perak wala taqulu jeung aranjeun ulah rek nginum fi sihafi ulah rek barang tuang wala taqulu jeung aranjeun ulah rek barang tuang ulah rek barang dahar fi sihafihima dina piring-piringna nu dijieun tina emas sareng perak fa innaha maka sabenerna eta wadah nu dijieun tina emas jeung perak teh lahum keur maranehna jalma-jalma kafir fid dunya di dunya walakum jeung pikeun aranjeun fil akhirati engke di akhirat muttafaqun alaihi ieu hadis nu disaluyuan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Wa an ummi salamata sareng hadis ti ummi salamah ummu salamah qalat anjeuna parantos nyarios qala parantos sasauran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yasrabu jalma nu manehna nginum fi ina'il fiddati dina wadah nu dijieun tina perak innama yujarjiru sabenerna manehna keur neureuy fi batnihi kana jero beuteungna naro jahannama seuneu neraka jahannam muttafaqun alaihi hadis disaluyuan disepakati ku Imam Bukhari sinareng Imam Muslim mangga diaos
yujar jiru para hadirin rahimakumullah anu kusim kuring dipihormat. Hadis anu kahiji sareng hadis nu kadua ieu teh berkaitan sinareng barang tuang, sinareng ngaleueut. Intina kieu dina Islam kanggo jalmi muslim bab tuang sareng ngaleueut wae aya aturan anu mengikat. Ajantan hartosna teu kena-kena dina Al-Qur'an aya parentah. Pan seringnya urang maos Al-Qur'an, dina Al-Qur'an teh aya parentah naon kulu gitu. Washrobu pek aranjeun barang dahar, pek aranjeun nginum sora Allah. Teu kena-kena aya parentah eta, tetep dina barang tuang ngaleueut oge aya aturan anu kedah diperhatikeun. Muncul we aya kalimat adabnya kanggo jalmi muslim. Naon adab teh? Aturan etika nu kedah dianggo nalika jalma muslim khususna barang tua. Aya hiji kitab para wargi sadaya namina teh Adzabul Muslimi fil Yaumi wal Lailah. Hartosna teh adab-adab nu kedah diperhatoskeun ku jalma muslim dina sajero sadinten sawengi. Ti mimiti jalmi muslim bade kulem nepikeun karek kulem deui ternyata aya adab anu kedah diperhatoskeun. Kalebet di dinya teh aya adab dina barang tuang, adab dina ngaleueut gitu. Nah beut aya adab kanggo jalmi anu muslim nalika tuang leueut di antawisna nu kahiji keur ngabedakeun antara jalma muslim jeung jalma kafir. Keur jalma kafir mah rek dahar naon wae sanajan nu haram kan teu aya aturan anu mengikatnya. Keur jalma kafir mah rek dahar bari kumaha wae bahkan meureun ngadahar anu ngabahayakeun terserah maranehna. Ta keur jalma mukmin mah wayahna barang tuang teh aya aturan khusus anu mengikat gitunya. Kaduana keur ngabedakeun antara manusa jeung sato gitu. Ngarah beda ieu mah manusa ieu mah sato, lain ditinggal dina rupana hungkul nya jeung bentuk anggota badanna kalebet ditinggal teh naonna cara barang dahar sinareng cara barang tuang gitu nya. Meureun keur sato mah rek dahar bari nangtung ge kembae kitu nya. Keur sato mah meureun keur dahar terurat reret ka kenca jeung ka katuh ge kembae. Jongjon we nyatu kitu nya jajauheun kanawaran kanu digigireun teh. Ari keur jelema mah kan teu pantes teh nya. Urang teh ngagemos we punten ngagemos. Ngagemos mah sato nya. Urang teh jongjon we barang tuang eta gigireun kenca katuhu nya kumetap gitu. Teu ditawaran-tawaran acankeun we tawar Jawa oge. Gitu nya. Kan teu sakedik di urang para wargi sadayana tatanggana lapar, nu sanesna lapar, manehna teu nolih, teu surti kana laparna tatangga gitu nya. Manehna wareg kulem dina kaayaan tibra da wareg patuangana sementawis aya tatanggana anu kalaparan gitu. Kan teu pantes teh nya. Tah keur jalma mukmin mah ulah kitu. Da lain sato kudu beda jeung sasatoan.
aya we aturan barang tuang jeung ngaleueut. Nu katiluna nah beut aya adab dina tuang sareng ngaleueut intina supados barang tuang jeung leueut lain sakadar wareg, lain sakadar leungit lapar sinareng hanaang, tapi sina jadi ganjaran gitunya, sina jadi ganjaran. Para ibu sadinten nyangu biasana sabaraha kilo, variatifnya anu setengah kilo kumaha seueur beuteungna di imah gitu nya. Lamun seueur patuanganana di bumi bakal seueur nyanguna. Nu disangu ku urang teh beasna sakilo lebar teh, beas sakilo hargana 18.000, tapi tina beas eta teu aya nilai ibadah. Tah kerja mau muslimah kudu jadi ibadah gitu. Diandawisna naon cara nuangna ngangge aturan nutos diguratkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dingkena aya kauntungannya, kauntunganna urang kenging ganjaran. Ganjaran ti Allah teh saincak-incak para wargi sadaya. Sanes tina salat hungkul mungkin orang nganggap wah kana ibadah haji, nganggap wah kana kurban, nganggap wah kajalma nu zakat manehna meunang ganjaran. Para wargi sadaya teu tina eta oge ganjaran mah seueur nya kalebat nalika urang barang tuang nah kitu. Tarupina para wargi sadaya larangan atanapi nuku urang diaos dina hadis nu tadi, larangan dina ngaleueut, larangan dina barang tuang, ya teh salah sahiji aturan anu ku Allah sinareng ku Rasulna disebatkeun. Ya teh salah sahijina dina ieu bab teh. Sok we pami urang ningal kana Al-Qur'an, ningal kana hadis seueur teh. Aturan-aturan anu mengikat kaitan tuang sinareng leueut. Nah sateuacan kana hadisna urang sebatan heula punya dina Al-Qur'an. Biasa ditinggal nu kahiji dina surat Al-A'raf 3 hiji. Surat Al-A'raf 30 hiji, surat ka-7 ayat 3 hiji. Allah ngadawuh kieu, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hei bani Adam, hei anak incu Adam, pakai perhiasan aranjeun setiap aranjeun asup ka masjid, setiap aranjeun rek salat. Tadi awali ku eta nya dina ieu aya. Ya upami urang bade lebet masjid, tangtosna ka masjid bade ngalaksanakeun salat kedah nganggo perhiasan. Naon maksud perhiasan teh? Setelan anggoan layak dipakai salatnya. Jadi ulah salah kostum ke masjid teh. Ieu mah setelan main bola dipakai salat. Ari para ibu mah tos gaduh setelan khususnya. Nah, aya mukena gitu. Ieu para bapak ieu. Ulah nepi ka salah kostum ke masjid teh nya. Ngangge kaos tu tonggongna aya tulisan gitu. Kade nu nuju salat mah sensitif Bu. Perasaan, cepieuna, socana sensitif teh. Teu kaup aya nu kareret hayang merhatikeun. Kan teu saeutiknya nu nuju salat eta macaan merek sarung. Keur salat teh dibacaan ti katuh nepi ka kenca. Eta ka para bapak kita merek sarung teh tong ditukang ge mah. Dibaca ku nuju jajaran kadua teh. Sensitifnya Bu nuju salat. Urang teh keur mah Bu rek salat teh ieu otak teh geus dipinuhan ku naon Bu masalah di luarnya. Di lebat masjid teh aya di masalah bacaeun. Kitu nya. Beuki leungit teh kahusuhan teh. Meme salat teh Bu gaduh bayareun nya, gaduh bayareun eta keur salat dipapai jelema kasaha nu rek diinjeuman keur salat.
geus puguh tatangga nu jauh oge kabayangkeun gitu. Mun si ieu teu boga rek kasih anu keur salat gitu. Teras nu salajengna wa kulu washrabu da ieu Bu. Wa kulu jeung pek aranjeun barang dahar, wasrabu jeung pek aranjeun nginum, wala tusrifu tapi omat ulah rek leuleuwieun. Ulah rek berlebihan. Jadi teu kena-kena aya perintah tuang leueut, aya batasanana kumaha omat ulah leuleuwieun. Nu kumaha ulah leuleuwieun teh? Nu halal teh pabalatak nya. Jigana bakal seueur keneh nu halal daripada nu haram. Nah ujug-ujug neangan anu haram, ujug-ujug ngadahar anu haram. Nu halal ge loba, eta teh leuleuwieun kitu. Itu. Kalebet tuh leuleuwieun di dieu teh dina naon? Dina cara barang tuangna, cara ngaleueutna, ulah kena-kena resep, ulah kena-kena hobi nya. Gitu. Wala tusrifu. Ningan dina hadis mah Bu patuangan urang teh kedah dibagi sabriji. 3 nya, kahiji kanggo tuangeun, kadua kanggo leuteun, katilu kanggo napas. Ieu mah ku tuangeun ngaetos pinuh. Tambahan teh cai. Eueuh keur ngarenghap matak beres barang tuang teh ngagoler nya. Aya kieu Bu, pan pola makan teh diperhitungkeun nya engke bakal aya hadis Bu nu nyebatkeun kieu hiji wadah tuangeun nya teu aya cenah nu langkung sae daripada patuangan jauh. Gitu. Sok jalmi salah pola makan timbul penyakit. Leres, timbul penyakit. Tapi lamun urang emut cariosan Ustad Ucu, Ustad Ucu kumaha arek daharna naon pek cenah nya. Ustad Ucu mah ulah sin ku panyakit, hiji syaratna ulah dipariksa. Nah gitu para wargi sadaya. Kulu wasrabu wala tusrifu. Tungtungna innahu la yuhibbul musrifin. Allah teh teu mikaresep ka jalma-jalma anu leuleuwieun. Teras Bu dina surat Al-Baqarah 172. Surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pek aranjeun barang dahar itunya. Nu mana nu kedah dituangna min thayyibat. Ieu mah tuangeun-tuangeun anu thayyibat nu aya di muka bumi. Nya. Nu thayyibat teh nu bersih tangtosna bersih tina nu haram sinareng bersih tina bakteri-bakteri anu bisa jadi penyakit kanggo awak urang sadayana gitu. Itu thayyibat. Thayyibat teh bentuk jamaknya, bentuk jamak eta teh tina thayyibun thayyibat. Di orang aya lagu Bang Toyib, jadi kesana goreng ku Bang Toyib nya. Terbalik-balik. Teras para wargi sadaya, waskuru lillah. Tos aya perintah barang tuang, nuang tuangeun anu bersih, nu sehat, kadituna aya waskuru. Hartina ya teh sapake tuh. Lamun urang barang tuang tos barang tuang tong hilap syukuran. Sabab naon barang tuang teh bagian tina nikmat. Sok diemutan ku para ibu ku para bapak. Waktos urang barang tuang aya sabaraha nikmat di dinya. Seurnya. Mun rek diemutan kieu Bu nu kahiji nalika urang barang tuang teh nikmat mendak keneh tuangeun nya. Tuh panginten di negara-negara konflik mah nya di Palestina terbatas pisan tuangeun teh. Nepi karang kebong awakna teh.
Urang makan sadinten 2 kali 3 kali barang tuang bahkan 4 kalinya aranjeuna mah dina saminggon paling sabaraha kali. Urang mah alhamdulillah unggah dinten aya tuangeunana sok sanaos gitunya. Kadang jami teh sok geunyeuleng kunaon kenaikan BBM punya. Mun harga BBM naik imbasna kana harga-harga sembako geunyeuleng pan naik BBM teh gitu. Tos sabaraha kali urang ngalaman naik harga sembako jigana puluhan kalinya. Pernah teu kusabab urang ngalaman naikna harga sembako nepikeun ka teu manggih tuangeunnya kan teu pernah. Gitu. Beureun kanggo urang mah prinsipna dan nu ngarizkian mah lain pamarentah. Nu ngarizkian mah Allah gitu. Keun we harga beas rek 20.000 30.000 nu penting urang kapeser. Najan teu kapeser ya asing boga we ti mana we carana. Ya, da mungkin wae urang teh teu meuli tapi gaduh. Leres. Nah eta. Da rizki mah Allah anu nanggungna wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Setiap anu aya di muka bumi nu ku Allah dihirupan tos dijamin rizkina ku Allah. Eta. Kaduana nikmat naon dina waktos urang tuang teh kanggo urang mah meureun ayeuna bunya bahkan sing saterasna teu aya nu diwagel nya. Jadi henteu kacaturkeun tuangeun seueur tapi sagala dicarek. Urang makan menak naon wae uapkeun wae. Itunya nikmat ya Allah nikmat. Jangan upami dina tuangeun wae kanikmatana teh langkung ti hiji wajar upami saatos tuang urang teh syukuran ka Allah. Syukuran anu kahiji naon mu saatos barang tuang? Eta ngaoskeun doana. Alhamdulillahilladzi at'amana. Nah buat diawali ku alhamdulillah nandakeun barang tuang teh nikmat. Allah nu masihan nikmatna dipuji alhamdulillah. Saur saya Sholih Al-Munajjid mah ieu teh bentuk syukur ku lisan, bentuk syukur ku ucapan Allah dipuji alhamdulillah alladzi at'amana. Sadaya puji kagungan Allah nu tos masihan tuangeun ka abdi sadaya. Salajengna dina surat Al-Mu'minun ayat 5 hiji. Surat Al-Mu'minun ayat 5 hiji. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Tadina ieu ayat mah para wargi sadaya nu dipiwarang barang tuang nuang tuangeun anu bersih teh sanes urang ngumpul nya. Bahkan para rasul oge dipiwarang ku Allah. Ya ayyuhar rusul hai sakabeh rasul itu surah Allah. Kulu minat thayyibat dalahar ku aranjeun sakur-sakur dahareun anu bersih. Kadituna wa'malu sholiha geus nuang tuangeun anu bersih teh pek beramal soleh ngalakukeun amal soleh. Ku para ulama dikikeun Bu naha saatos tuang miwarang tuang Allah miwarang tuang-tuangeun anu bersih aya parentah amal soleh saurna aya korelasi aya hubungannya antawis nu dituang sinareng amal soleh ade nu dituang ku urang teh aya hubungan sareng amal soleh atanapi amal soleh teh aya hubungan jeung nu dituang ku urang. Maksana kieu mun nu dituangna teh halal tangke pangaruhna teh bakal semangat ngalakukeun amal soleh. Tapi lamun anu dituangna haram ieu bakal jadi sabab lemahna semangat ngalakukeun amal soleh. Kitu para wargi sadaya. Lajeng dina surat Al-Baqarah hiji 68 Allah ngadawu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba.
Hei sakabeh manusia surah Allah pek dahar ku aranjeun naon dahareun nu aya di muka bumi pilih halalan anu halal thayyiban anu bersih gitu. Tadi dia mah dipisahkeun punten dihijikeun halalan thayyiban. Aya dua target dina awak urang anu kedah sehat bunya. Kahiji jasmani, nomor kadua rohani. Lamun anu dituangna nu halal konsekuensina sehat rohani, lamun anu dituangna anu thayyiban engke akibatna naon bakal sehat jasmani. Kan urang dituntut sehat jasmani sehat rohani. Moal mungkin jami sehat rohanina, sehat hatena, sehat batina upami nu dituangna sanes nu halal, upami nu dituangna nu haram gitu. Katanya halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nah dina ayat nu salajengna mah poma ulah nuturkeun kana lengkah-lengkah setan. Tos nuang tuangeun anu halal nu thayyiban hartina kieu jalmi teh dina tuangeun tos apiknya. Tos apik gitu. Nu dipilih teh nu halal. Nu dipilih teh nu thayyiban, anu haram mah dikantunkeun gitu ya. Mampu ditinggalkeun tak ulah nepikeun ka ari dina tuangeun apik, ari dina kalakuan masih keneh nuturkeun lengkah-lengkah setan gitu. Pami para ibu para bapak ditaros ari lengkah setan teh nu mana? Tuh teterangeun nya. Pami para ibu teterang lengkah setan, para bapak teu apal lengkah setan, engke nalika setan ngalengkah teh moal apal bisa jadi urang kagoda. Urang sakantenan dugikeun nya. Mana lengkah setan teh? Ya ku Allah disebutkeun dina surat Al-Isra 64. Sekali deui busar Allah teh wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Aranjeun teh ulah nuturkeun lengkah-lengkah setan. Strategi setan keur ngagoda jelema lengkah di dinya teh maksudna. Strategi setan kanggo ngagoda jelema. Mana strategina teh Bu? Dina surat Al-Isra ayat 64. Strategina teh kieu Bu. Wastabjij manistata'ta minhum bisautika. Nu kahiji setan teh ngagunakeun sorana. Strategi setan ngagoda jalma teh nu kahiji bisautika, ngagunakeun sora. Upami ninggal dina tafsir ieu teh kalebat suara-suara ajakan-ajakan anu ngajak kana nyulayaan parentah Allahnya. Mungkin kan hiji mangsa aya zaman nu ngajak awon ka urangnya. Mohon da sora nu hiji teh eta jama teh sora setan. Ngan ngaliwatan baham eta jelema gitu. Aya ulama anu nyebatkeun termasuk musik. Matak upami diantawis ulama anu ngaharamkeun musik dasarna eta. Sok sanos rupina masalah ieu masih kontroversinya. Aya ulama nu nyebatkeun kumaha jenis musikna heula. Dasna musik teh haram upami ditingali pengiringna, nu ngiringkeunana saha, nu nuturkeunna saha, nu jadi penyertana naon kitu nya. Ngan nu jelas diantawis ulama nu ngaharamkeun musik teh ieu diantawisna eta teh sora setan nya. Strategi setan kanggo naon? Kanggo ngagoda jalmi. Terus nu salajengna wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Strategi setan teh keur ngagoda jelema ieu mah ajlib alaihim hartina ngerahkeun pasukan. Pasukan-pasukanana dikerahkeun. Aya nu lucu-lucuna naon bi khailika cenah ta aya nu narumpak kuda. Dak baheula ti baheula urang sok ngadangu istilahnya jurig numpak kuda.
tak ieu meureun ayatna teh gitu. Jurig numpak kuda teh. Kan jurig teh identik jeung setan nya di urang mah gitu sok sanaos jurig mah hoax namanya hoax gitu. Warojilika aya nu laleumpang cenah gitu. Hartina setan teh serius pasukanna wae dikerahkeun keur ngagoda jalmi wa ajlim alaihim bihoilika warojilika. Nukatiluna wasarikum fil amwal. Strategi setan lengkah setan ngagoda jalmi teh ngabarengan jalma-jalma dina harta. Maksudna ngabarengan jalma-jalma dina harta teh jalmi dimotivasi ku setannya supaya manehna teh kasengsrem ku kahirupan dunia nepikeun ka henteu mempertimbangkeun halal sinareng haram gitu. Upami di urang terjadi di urang transaksi-transaksi nu diharamkeun nya usaha-usaha nu diharamkeun eta akibat naon? Akibat seriusna setan ngagoda jelema gitu. Wasyarikum fil amwal wal aulad kalabat setan teh ngabarengan jalma-jalma ieu mah nu dibarenganna saha? Jalma-jalma turunanana murang kalih-kalihna murang kalih urang gitu digoda ku setan. Oke, terjadi ayana ikhtilatnya non ikhtilat teh campur gaulnya istri sinareng pameget anu sanes mahram gitunya aya di khalwat non khalwat teh paduduaan gitunya nepi ka terjadi perzinahan ta eta teh wasyarikum fil aulad ya. Wa'idhum strategi nu kalimana lengkah setan teh nyaeta mere janji ka jalma-jalma mere janji anu eusi janjina teh ieu tipuan ningan dina surat Al-Baqarah as-syaitanu ya'idukumul faqra setan teh ngajanjikeun ka aranjeun fakir harti ngajanjikeun teh nyingsieun jalmi rek sedekah jalmi rek infak mikirna naon sieun fakirnya mun dibikeun harta beak tah gitu kumaha atuh keur urang jeung kulawarga tah eta teh wa'idhum panyingsieun atanapi janji ti setan. Tak kitu para wargi sadayana lengkah-lengkah setan. Nu salajengna ayeuna dina hadis ya. Aya hadis riwayat Imam Ibnu Majah bu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyutanaffasa fil ina aw yunfakha fi. Rasul cenah ngalarang jalmi bernapas ngarenghap dina cai. Maksudna sanes nalika ngoja ieu. Tapi nalika ngaleueut. Nalika ngaleueut dilarang ngarenghap. Gitunya. Atanapi auyun pahofihi atanapi tuangeunana ditiupan. Tuangeunna teh panas, terus ditiupan teh kenging teh. Upami dina bab kasehatan mah panginten naon teh? Ari hawa nu kaluar tina bahan urang teh ngandung naon? Karbon dioksida eta. Nah gitu. Nya intina kieu Bu, moal samata-mata dilarang upami teu aya madorot di dinya. Sareng kaduana rupina ieu teh ngadidik urang sabarnya. Ngadidik sabar. Rantos antiis itu. Terus ngarah enga deh Bu. Nu salajengna aya hadisnya. Riwayat Imam Bukhari Muslim an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Muttafaqun alaih. Aturan dina barang tuang teh kahiji saur Rasul kumaha samillaha. Samillaha teh sebut nami Allah. Eta. Ngawaskeun bismillahirrahmanirrahim. Wa kul biyaminika ya teh tos diajarkeun ka murang-kalih diniyahnya para ibu kabengar nuju sakola agama dina pelajaran akhlaknya aya kalimat kul biyaminika barang tuang kedah ngagunakeun panangan anu katuhu tu dina Islam nya ngagunakeun panangan wae diatur gitu. Wakul mimma yalik barang dahar teta cenah nu deukeut we ka urang gitu. Ulah ngarongkong nu jauh, kumaha lamun nu deukeutna samel. Samel we hunggulnya. Daging hareupeun batur, batur nu ngeunahna atuh nya. Nya dina hal eta rupina kondisikeun we ku urang gitu nya. Pas ngarongkong bilih aya laku nu teu sopan berarti punten kanu sanes mang nyodorkeun ka urang tah kitu nya. Teras nu salajengna idza akala ahadukum falyadhkurismallah taala ismallahi taala. Lamun aranjeun barang dahar aranjeun kedah nyebat nami Allah. Ngaoskeun bismillah teh nya. Bismillahirrahmanirrahim. Pamihilap kumaha? Fa in nasiya mun mahilap ayat qara ismallahi taala fi awwalihi. Hilap nyebat nami Allah teh mimiti di awal fal yakul bismillah awwalahu wa akhirahu. Gitu. Pas emu teh ngaoskeun bismillah awwalahu wa akhirahu. Tadina hadis nu sanes nama setan teh ngabarengan naon anu dituang ku urang nya pamit ngaos bismillah teh setan milu dahar cenah kitu. Oke pas hilap urang teh teu ngaos bismillah begitu emut ngaoskeun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Gancang cenah setan teh ngautahkeun naon anu di daharna. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nu salajengna idza dakhala rajulu baitahu fadakarullaha inda duhulihi wa inda ta'amihi qala asyaitan li ashabihi la mabita lakum wala asaa. Upami jalmi lebet ka bumi dikir ka Allah nalika lebetna dikir nalika bade tuangna setan nyarita ka balad-baladna cek setan eueuh tempat meuting keur aranjeun eueuh dahareun peuting keur aranjeun gitu. Jadi upami para ibu lebet ka bumi ngaoskeun dzikir ngaoskeun bacaan doa lebet ka bumi seolah-olah nutupan sadayana celah nya sehingga setan teu bisa asup. Tapi lamun lebet ka bumi teu ngaos dzikirna kitu nya teu ngaos doana seolah-olah urang teh mukakeun panto salebar-lebarna keur asupna setan. Engke setan ngajak baladna gitu, ngabring ka imah. Wa idza dakhala falam yadhkurillahi ta'ala inda duhulihi qala asyaiton. Nalika lebet ka bumi teu dikir ka Allah cek setan ka baladna kumaha adraktumul mabita cenah tempat meuting ayeuna. Wa idza lam yadhkurillahi ta'ala inda ta'amihi lamun nalika rek tuang teh teu dikir ka Allah cek setan adraktumul mabit wal asa cenah lain sakadar meunang tempat keur sare oge urang meunang dahareun gratis. Tak lalin tuh setanna. Jalmi nu bargangna itu. Tah tinggal kanggo para ibu diapalkeun doa lebat ka bumi aya nu apal. Saja biti ngaoskeun salam ka bumi teh
ngaoskeun doana Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal mahraji bismillahi walajna wa bismillahi harajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ulan naon atuh nu sok diaos ai ka bumi? Assalamualaikum we ungguanya. Oh, serat wae. Kieu we atuh. Serat wae teh. Ya. Oh iya. Ya. Nah, kieu we atuh nya bilih da ayeuna ieu kan hadisna teu acan nya nu eta. Insyaallah painten tiasa ditinggal dina YouTube nangke upami nu teu kabujeng misalna ningal YouTube insyaallah malam Kemis payun panginten sim guring nyana kertas seratan eta doa nya. Atanapi kieu para ibu gaduh doa sahari-hari nu kenging Ustaz Aceng aya di dinya. Aya di dinya. Ngarah teu hilap kumaha Bu tataplokeun dina pantos sing badag. Pas saek lebat teh maca heula eta gitu. Nu tadi nya Bu sabatae lalintu eta setan di imah urang. Da urang tarang ngaos doa lebet ka bumi. Ta eta Bu ayat-ayat hadis-hadis nu sanesnya kanggo ngiatan anu dibahas dina kitab Bulughul Maram. Urang terasana hadis nu tadi la tasrabu fi aniyatil dahab wal fiddah. Tah ieu mah aturan nu salajengna termasuk dina nalika barang tuang teh lain sakadar diperhatikeun jenis tuangeunana, cara barang tuangna, perhatikeun oge wadah nu diangge tuang. Ulah barang tuang ulah ngaleueut dina aniyah wa wadahan nu didamel tina emas jeung perak. Seribu teh kembae da mampu. Saur para ibu teh sabagian we sadabieun da mampu kitu nya. Baroraah panginten emas dipake ngadamel piring jeung gelas, tuh lomari ge tina emas misalna. Lain masalah mampu teu mampu nanya ieu dilarang. Teras wala taqulu fi sihafihima ulah barang tuang dina piring nu didamel tina emas jeung perak. Aya sihapnya, ari sihap teh di dieu tabu disebatkeun jam'u suhfatin, jama tina suhfa. Bentuk plural tina mufradna suhfa. Naon ari sihap teh inaun yusabbimu al-khamsah. Jadi hiji wadah anu ageung tiasa disimpen tuangeun di dinya tur bisa ngawarkeun 5 jalmi. Mun piring lodor gitu. Tetapi mun lah piring ageung we pokona mah lamun tuang di dinya cenah cekap ngawarkeun 5 jalmi ku ageungna eta piring kitu nya. Untung para bapak mataranya ku daun cau cenah tuh. Tapi kade ke daun cau ge bisi ditangkal cau tatangga teu bebeja heula. Sarua teh diharamkeunana sapertos tina emas jeung perak. Teras para wargi sadaya disebatkeun kieu ari wadah tina emas jeung perak teh yastamiluhal mutakabbirun wal mutrafun. Biasana ieu teh cenah kitu nya. Padamelan atanapi nu dipidamel ku jama-jama nu takabur jeung jama nu leulewiheun mata dilarang ngagunakeunana. Wa wa'adna khairan bi tarki zalika. Allah ngajanjikeun kasayan lamun lebihan eta kitu nya.
Terus upami jalmi justru ngalanggar naon anu ku Allah diwagal, berarti Allah au ada manista malaha bil adab al muhin. Allah bakal ngancam ku siksaan anu ngahinakeun. Jajaan lahu balasan keur manehna. Fa inna halahum fid dunya walakum bil akhirah. Di dia aya lahumnya. Lahum teh domirna ka jama kafir. Nya. Ari wadah tina emas jeung perak teh keur jalma kafir. Ieu teh saur ulama aya ungkapan keur jalma kafir di dunya beritahu ku ti Allah ngalangkungan rasulna lain berarti dihalalkeun. Haram sarua kanggo jalma kafir oge ngan nu tadi teh ari keur jalma kafir maka teu aya aturan dina bab eta kitu nya. Jadi ieu teh sakadar berita sanes ngahalalkeun. Teras nu salajengna walakum fil akhirah. Urang mah engkewe di akhirat. Kitunya di surga bilih hoyong nyobian piring tina emas tuang di dinya gitunya. Engkewe di mana? Di surga gitu. Teras hadis nu kadua, hadis ti Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu mah ancaman nya. Alladzi yashrabu jalma nu manehna nginum fi inail fiddah dina wadah nu didamel tina perak qomo tina emas tah kitu nya. Qomo tina emas. Innama yujarjiru sabenerna manehna teh keur neureuy. Pan hak syariatna manu katinggal ku urang nya tina wadah misalna numpuk sangu wadahna tina emas nu diteureuy teh sangu nya. Tina gelas nu dileueuh teh cai gelasna tina emas. Ceuk syariat mah eta teh cai jeung sangu, hakikatna mah eta teh keur neureuy kana beuteungna seuneu neraka jahanam. Hartina hal kitu teh jadi sabab diancam ku neraka. Tadi dia aya kalimat yujarjiru para wargi sadaya nya. Kalimat yujarjiru. Ari yujarjiru teh kusim kuring di hartosan neureuy pedah ninga dina sarah ya hadis nya. Hadisna teh kieu sarahna teh. Yastahikul uku batu minallahi al-karim man yasrabu fi aniyati dhahab awil fiddah limuhalafatihi amrasariil hakim yaumal qiyamah bitajarruin nar kitu nya. Bitajarruin nar didinya ayat tajarru. Tajarru teh tafsirna tina yujarjiru hartosna neureuy. Saolah-olah eta jalma teh neureuy seuneu neraka kana beuteungna. Jadi hukuman keur manehna. Naon atuh ari asalna yujarjiru? Yujarjiru teh al jaljaratu sautu wuku ilmai fil jaufi. Yujarjiru teh asalna mah sora nalika cai ieu cai teh asup kana bahang. Lamun jaman nuju ngaleueut nya sok aya sora cai anu kadangu teh eta yujarjiru teh eta gitu ya. Asalna mah eta hartos yujarjiru teh. Ya kan luar biasa punya nalika jalma teu meratoskeun kana aturan Allah dina barang tuang diancam ku neraka. Komo pangintennya upami nu leuwih luas dina kahirupan cara ngatur pemerintahan, cara ngatur ekonomi. Terus teh dina bab pendidikan, bab rumah tangga, lamun teu ngenge aturan Islam, komo atunya eta mah bakal diancam ku seuneu neraka. Dina bab barang dahar wae, barang leueut kieu. Tah kitu nya para wargi sadaya. Tah ieu teh ngajarkeun ka urang sadayana sekecil apapun aktivitas urang sadaya, para wargi sadayana urang kedah ngangge aturan. Gitu nya kaum meureun bab ngatur nagara mah nya bab kepemimpinan, bab pemerintahan gitu. Sim kuring sering ngadugikeun kieu Bu Imam Bukhari anjeunna teh
nyusun kitab Sahih Bukhari. Didinya teh Bu aya kitabul buyu, kitabul imarat. Naon kitabul buyu teh? Ieu mah kitab eusina teh tentang jual beli. Kitabul imarat tentang kepemimpinan. Hartina kieu lamun jalmi tujuan rek usaha dina ical galeh ulah sakadar nyiapkeun modal nya lapak usaha di mana oge siapkeun keilmuan. Seolah-olah Imam Bukhari teh nyari ngawartosan kieu tah lamun hayang bener jual beli baca kitab Bukhari aya kitabul buyu. Misalna aya jami hayang jadi pamimpin ulah sakadar pedah dipercaya ku masyarakatnya, ulah sakadar boga modal gitu keur nyalonkeun diri jadi hiji pamimpin. Aya kitabul imarata, kitab pemerintahan dina kitab Bukhari kuasai eta. Gitu. Lamun jadi pamimpin teu ngaji heula nya kitu teh Bu hancur. Nya. Sakitu pesenanya. Rupina sakitu heula dua hadis tina babul aniyah. Masih aya sabaraha hadis kayak kapayuna nya. Nah, aja kusim guring terjemahna di langkungannya pan ari awal-awal masa hadisnya aya nama dua bahkan mungkin ke 3 atanapi 4. Sabab para ibu terus adaptasi yang jeung para bapaknya adaptasi dina kitab Bulughul Maram gitu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.